kumaha tuh Neng. Emang akang tiba heula lagi emang usahana ieu. Neng teh kudu sabar atuh. Sabar sih sabar. Kieu wae perubahan. Nah, oge hayang Neng, merubah nasib siga batur. Tapi kan kumaha? Akang mah teu daya teu upaya. Kan bisa nangan saukur kieu. Ini kudu sabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ieu teh Aldi lah ya. Nyamun. Wah, esok mangga. Kali. Hari eta saha Neng? Iya, baturan urang. Manggunan. Oh, baturan. Minta tuh akang makan tacan kenal makanan naroso teh. Ali keirah balik. Keur minggu kemarin seminggu di dieu. Terus ada ka mana? Ieu keur sarang teh babaturan butuh pembantu cenah. Gajina gede teh. Lumayan tuh motor halus tuh. Ieu mah 2 tingkat orang muturkeun manehna. Urang lah daek lah. Bener ya? Bener. Ayo. Urang mangkat dah. Gedeung sore. Ayeuna keneh. Bener. Ieu. Ada bener daek, Daek. tapi eta kumaha kieu maneh? Urang hajeun eta mah urusan urang. Atuh adek, kitu mah ya. Daek mah urang bae heula. Aya. Siap-siap heula. Neng yakin nek mangkat digawe. Ya yakin atuh Kang, daripada kieu wae kaayaan urang perubahan sama sekali mendingan ge urang mah ka kota. Emang Neng tega ninggalkeun barudak. Tega henteu tega ge atuh Kang da kumaha. Tapi Neng, Geus ah, diijinan teh diijinan urang tetep rek mangkat. Ya Allah, pasien abdi kasobaran ya Allah. Rumaos abdi acan bisa membagiakeun istri abdi ya Allah. Pak, emang rek mana itu bebentar wae. kadieu Neng, calik Neng, ku Bapak dijelaskeun. Jadi kieu Neng, emak teh kuku jeung kuku wae. Hayang mangkat digawe ke Jakarta. Terus dia sandung urusan, Pak. Ya ayeuna mah kieu Dede sementara Bapak usaha Dede urusin ku Neng nya. Kalau Bapak balik usaha karena kurang urusin bareng-bareng gitu Neng nya. Sing sabarnya Neng. Kang urang rek mangkat. Emang mana yang geus buleud Neng ngarek mangkat? Geus. Nah, Neng juga deh kumaha. Neng kan aya bapaknya.
Neng. Neng. Bulan, Pak. Kedapnya, Pak. Neng, hitung ke pilihan kunengnya. Ya, Pak. Bapak bade ayah pedamelan, ya, bade kuli, kunengnya. Sabarnya Neng, Bapak lagi ingin nuju tadi geremah Neng jeung si Dede ngenengnya. Ya, Pak. Emang mama irasi wigna. Kira-kira hage mama pasti uih. Enaknya Ya, Pak. toselanya jagaan si Dede nya. Lamun si Dede sareng ke eta pilihan papa bade di pulang kerja nyenengnya. Mang, dia mang. Enak juragan. Daek teu ngalajukut mang. Oh, mohon dak juragan. Lamun daek kayak kuing di kulian. Oh, mohon. Tuh aya ari di ditu jeung karung. Oh, Mang cokot mah. Mohon juragan. Ayo. Keleresan ieu emang keur butuh artos. Juragan. Tapi ngari jukut heula nya. Nyamang. Nu aralus mangnya, jukutna. Dia itu si Gembel kernawan. Dia si Gembel. Jailan yuk. Ayo. Panggilkan. Nah, Gembel. Tadi tuh si Gembel. Juragan, entos ya. Wis mang. Entos juragan. Coba dulu. Jukut naon nu pos kieu?
jalan para lewat kieu. Sebenar atuh domba aing ngoder kos kieu mah. Coba RS balik ke balik sah. Balik. Coba RS aing minta jelek mah yo. Alah. Messi anak bapak. Ayo ini. Mar, ini mari bentar. Begini, Pak Deden ini kan punya utang kepada saya. Sudah sekian lama dia tidak bisa menyelesaikan saya. Disuruh mencicil juga nggak bisa. Sekarang saya nggak mau tahu. Tolong selesaikan masalah ini, kuasai rumahnya, usir dia dari rumah. Kalau kamu tidak bisa musir dari rumah itu dan tidak bisa menyerahkan rumah itu untuk saya stop. Bisi semua. Paham? Oke, silakan jalan. Ini bawa. Coba ibu. Siap. Punten! Punten! Hei, rawi hei! Ayo sih! Hei! Hei! Kosong babayu. Hei, mana itu barangnya? Pada masih weh. Bulan dakwaan. Salah ayo depan kenaya mah. Ayo. Bulan dia. Wah, terus, tak boleh duduk. Ya. Kayak perlu naon ya. Wah, udah batang apa? Ya. Neng lompat neng. Ayo naon ieu teh, Pak? Ya. Ampun, Pak. Siang lihat bayar moal. Bayar naon atuh, Pak? Ya, pemajikan siang injem duit ka bos aing. Hah? Aduh, ampun, Pak. Abdi mah teu terang, Pak. Wah, tenang, Pak. Siapa Pak? Salah gila. Bapak, saya. Aduh. Udah.
Bapak! Bapak! Mana sih? Sudah selesai. Bos! Bos! Bos, Gimana hasilnya? ya sesuai dengan perintah bos. Ya bagus. Mulai bulan depan saya tekan gajian. Lah, Dan juga bonus akan saya transfer. makasih bos, makasih, makasih. Oke, silakan sebentar lagi tunggu di depan. Saya tunggu sebentar. Oke, siap bos, siap bos. Assalamualaikum, Ambu, Abah. Waalaikumsalam. Abah, Ambu. Ya, yang Minarto ya jeung Incu. Rek naon maneh ka dieu? iya Ambu, tapi sareng si Neng. Abah, tapi sareng si Neng teh bade nginep sababaraha dinten mah. Nginep. Ya, nunggu sih enggeus. Anak kurang rumah tangga jeung maneh dibawa balangsa. Kari-kari ayeuna maneh bawa anak maneh erek nginep di dieu. Sudi aing katutupkeun anak itu sia. Jang, Neng, hampuranya, abah mesti bisa kumaha-kumaha. Emang gitu, ada kasih ambu kalau mau kita sate. Hampuranya.
Ya emang kunaon ce? Emang bener awe maneh digawe di Jakarta. Oh nya emang kunaon ce? Ieu awe maneh lain tak aya. Nya ieu awe abdi masya Allah. Ieu teh bener di Jakarta gawena. Pak, bagusanan Pak. Kata mama lain. Mohon neng tinggali mama ya Allah. Gue sabarnya. Ini udah kali pula. Oh nanti muncul. Kamu kenapa? Ini Mas. Sebenarnya Benernya apa? Ngomong apa? aku udah Ah, kok bisa? iya Mas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sedangkan gua nggak pernah sentuh lu sama sekali. Apaan? Hamil? Kok bisa? Oh jadi selama ini lu kerja di sini dijadiin kesempatan ngedeketin anak gua gitu? Gua mah kagak mau punya mantu kayak lu. Kagak sudi gua mah punya mantu kayak lu. Enggak. Gak bakalan gua terima. Anak gua mah baik-baik, nggak mungkin ngambilin lu. Lo pergi dari rumah gua. Malu-maluin aja lu. Nih, gue kuburin kandungan lu nih. Nih, cukup. Ngapain lu? Ayo, masuk. Ngapain ketemu orang kayak gua? Udah sih, diem ya. Diam. Kemana mana? Kebenaran ayah mana Aldi? Kemana mana? Kemana? Antarkan orang balik yuk ke lembur. Ayo, ayo.
Assalamualaikum. 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 Yang Akan. Jam, kira balik. Kalau ke Cikene mang. Iya mang, ngomong-ngomong, ini kalau sama si Neng yang salaki urang kemana? Kan diusir. Laki mana pinjam duit kalau tenir, jadi emaknya disita. Saya nama nggak kemana? Duka kemana mata terang. Terusnya ini pada kita magelan. Oh nyaman. Anak yang salah lagi jadi kau usir terima. Masya Allah, Neng. Ini awak Neng teh panas. Neng antosan didinya, Neng ya. Bapak rek nyangan pertolongan heula. Udah kemana-mana nya, Neng ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abu. Karep naon duae. Jangan di tengah penting, jabaku jangan dirinci. Ambu, tulungan abdi Ambu. Si Neng gering Ambu. Boroni gering nak mawat na oge, aing mah suri nempona oge. Astagfirullahaladzim, Ambu tong nyarios gitu. Eta teh kan incu Ambu. Eta mah resiko sia, derita sia, uruskan ku sia segala-galana. Aing mah geus embung. Astagfirullahaladzim, Ambu menang kesal ke Abdi. Abdi mah emang jalmi susah, tapi eta incu Ambu eta kumaha. Abdi teu tega. Eta mah geus jadi takdir sia. Eta berarti ujian sia selama ieu. Aing mah geus embung pokona mah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Neng sih anak bapak ya Allah. Ampura Neng. Matok siapa situ? Kebetulan nih numpang izin juragan. Enak ya. Juragan, pada pinjam argos. Pinjam duit. Bagus bayar wae sih ya. Juragan,
tapi nu panas awakna. Naon urusanan anak sia gering lain-lain. Si karunya Anak sia gering tuh bawa ka Kesmas, ka rumah sakit ge. Bulannya aing. juragan kan abdi tegadu artos. Yang mana tuh abdi juragan? Awas. Udah situ ganggu wae. Arisi. Kunaon, Neng? Kunaon dari mana, Neng? Apaan sih, sabar? Tinggi wae ubah-ubahan. Hayang neng, rubah nasib. Gitu ampun. Geuning Neng, selama ieu sugan teh salaki maneh, nu salah teh geuning maneh. Urang geus dosa ka salaki maneh. Among geus ngarekan ka salaki maneh, geus ngusir ka salaki maneh. Ayeuna geuning anu salah teh maneh, anu teu bener teh maneh, Neng. Ayeuna ieu kudu kumaha ampun. Kalau maneh siga kieu, Neng, ya Allah. Si Akang jeung Nining kemana, Bu? Tadi mah aya ka dieu, ku amu diusir salaki maneh teh, Neng. Ya, nunggus ge enggeus. Anak urang rumah tangga jeung maneh bawa balangsa. Kari-kari ayeuna maneh mawa anak maneh erek nginep di dieu. Sudi aing. Neng, astagfirullahaladzim, kuat panas kieu mana, Neng? Bapak kemana, gelis? Neng, Neng iya mah, Neng. Iya mah, Neng. Maya di dieu, Neng. Neng. Nak.
Mana rek naon mana ka dieu deui? Mana teu puas nyeri urang jeung nyeri anak maneh. Udah sana kan. Urang kunaon maneh ayeuna balik deui? Orang nyesek kan, orang bisa nurut ke omongan akang. Terus ayeuna maneh hayangna kumaha jeung akang? Yang memperbaiki orang keserusakan. Akang lamun tekarna budak, tekarna anak akang. Anak neng, akang geus ngubung baik deui jeung maneh teh neng. Ampun akang. Geus ayeuna mah ku akang dihampura. Ngantong kitu-kitu deui nya. Ku akang ge dihampura. Ya.